Tilu tahapan nyepengan anggoan, diangkatan, dilipat, langsung disimpan, tapi tidak termasuk mencuci. Hehe. Da emang enya pagawean teh pada hamakul nyepengan acuk tapi gening seueur pisan tahapanana teh. Komo lamun ditambah bari jeung nyetrika mah atuh leuwih panjang. Lamun keur halodokos kieu mah meni asa gancangna naker karek dipoekeun, tos kudu dijahitan deui, tos kudu dilepetan deui. Hayo we kukurilingan nyepengan nu kieu ngalieu we sakedik tos numpuk deui cucieun. Alhamdulillah geninganan ieu mah halodo tengah hari teh tos gararing sadayana. Lamun usum hujan mah komo leuwih panjang meureunanya diangkatan dipoekeun da geninganan teu garing-garing. Teu dicabak komo engkena teh bakal leuwih ngagunung leuwih numpuk. Padahal mah abdi teh tos ngirit-ngirit acuk teh sapoe teh sakali ganti teh tapi da nyaeta numpuk wae cucian teh. Matak ayeuna mah da entos gararing mempeng daek urang langsung we tilepan ulah diengke-engke. Teu kudu dicana kalebet nilepan ge entos we di dieu da bari ngasusihanna. Da nyaeta mainna teh di luar wae teh lamun meleng sakedik teh sok kabur wae ka tonggo. Sakalian we ieu mah barang damel bali ngasuh budak.